Oe ayeuna rek ngaikhtiaran deui si Mamah nya diilandong ka dokter deui. Assalamualaikum baraya, kumaha yeuh Dararamang? Ieu teh jam 3:30 janari nya tos digugahkeun deui ku alarm. Langsung we ayeuna mah langsung ka hawu urang ngahaneutkeun cai. Nyapan ayeuna teh nya bada subuh teh rek mangkat ka Sumedang rek ngaikhtiaran deui si Mamah. Tah ieu teh urang naheur heula cai da tiris ieu teh subuh keneh kudu mandi ku Citi Ismah. Sisi ieu teh mondok diteun si Mamah nya bisi kaberangan. Ari suneuna geus hurung mah ditambahan cai saengna antep we sieuna saheng tah ayeuna mah urang ngagoreng heula krupuk. Heueuh keur kebekeun engke ka Sumedang da cenah ceuk Mamah teh urang mokel sangu we ameh irit. Nya atuh seug we da ari di kota mah geuning segara mahal nya ari mekel sorangan mah teu kudu jajan. Lain pedit ka diri sorangan nya da heueuh jaman kiwari mah henteu hemat urang mah da lieur. Ingan dimanfaatkeun we nu aya di imah. Ngagoreng kerupukna enggeus ayeuna mah urang ngagoreng jangjang hayam nya ieu teh geus meunang ngulu peuting da sok sieun bau lamun henteu dikulub heula peuting mah. Ieu teh rek bercerita saeutik cenah aya tatangga cenah eteh abi oge nyeri lambung cenah alhamdulillah ka dokter eta ayeuna abi teh geus bisa deui ka kebon ka sawah cenah kitu. Atuh ceuk abi teh dipalihan mana eta dokter teh manawi we atuh ngajodo jeung si Mamah saur abi teh. Ngomongna mah ketangka lanceuk abi nya ngan ceuk abi teh sok we atuh tanyakeun di mana posisina. Can we atuh si Mamah teh aya jodona jeung dokter eta da geuningan dibawa ka ditu ka dieu ge can cager wae. Singkat carita ku si teh nya ditanyakeun alhamdulillah kapanggih alamatna teh. Urang ngajugjug we isuk mah cenah. Kitu caritana teh. Tah ieu teh urang teh ujug-ujug geus ngabungkusan sangu we tuh mawa 2 pincuke meureunnan wareug. Bekaleunana geus siap ayeuna mah urang mandi heula we da caina ge geus panas tu geuningan. Geus mandi geus salat nya tah ieu teh geus rapih urang teh urang angkat we ayeuna mah tapi dianterkeun heula ku si ka nu motor. Teu sok lila aya nungguan angkot ti dieu mah jadi we engke langsung naek angkot ti Citali. Ieu teh alhamdulillah geus ujug-ujug dina angkot we bismillah nya mah sugan we atuh ngajodo urang teh. Singkat carita ieu teh geus naek beca we da ka dituna mah cenah kudu naek beca da teu bisa asup angkot. Ge nya sempet kasasar heula da si supir angkotna teh teu apaleun jalanna. Untung we aya nu ngabejaan tah ibu-ibu. Tah ieu teh geuning ujug-ujug geus datang we geus kapendak ieu si tempatna teh. Duh meuni bararesi teh nya rarama si perawatna teh. Ieu teh sambil nungguan dokter nya urang teh di dieu di tempat tunggu. Da ari keur pariksana mah cenah ulah di video tah ieu teh singkat carita urang teh geus dicadas pangeran deui we geus mulang. Ieu teh geus sempet nya mam obat anu saencan makan alhamdulillah cenah ni aya karasana henteu seueul teuing. Syukur we alhamdulillahirabbil alamin. Tah sakieu heula video ti abi tong hilap bersyukur atas nikmat dinten ayeuna.